Murid KB di kelas ngalobrol garaneng siling nyaut, teu lila aya murid anyar asup ka kelas. Si Bagas masih kene anteng jeung buku-bukuna nepi ka teu tertarik rek aya murid anyar ge. Gadis pindahan dari SMA Surakarta. Salam kenal KB. Hai gadis. Mangga gadis sharing ka anu bangku nu masuk. Udah. Hai gadis. Hai. Anu panggan Abdi Mutiara. Anjeun pindahan ti Jawanya. Berarti anjeun tiasa nyarios Sundanya. Siti orang bisa Jawa soalnya bahasa sehari-hari ke Jawa. Oh tenang, itu Abdi di Bangkasan bahasa Sunda bisa. Hei, batas sangat dia. Dia yang murid anyar saya yang kuat. Soalnya kan kudu kaset paling itu lantai buku jeung buku. Lantas kalau kaset sangka. Biasa, Kul naon? Bener. Barudak ibu guru ayeuna teh tiasa lebar, tapi beliau mere arurang tugas kelompok. Ayeuna mah arurang ngabagi heula kelompok we nya. Teras abdi bade ngalaporkeun ka guru biologina. Tugasna nyaeta diskusi kelompok sareng presentasi masalah sareng hewan. Dikumpulkeun minggu harapnya tong hilap. Oke. Barudak, sanu bade kelompok haji. Aku. Muti. Aku ya. Aku ya balak ya bade sama ya. Aku ikutnya sama ya. Caca kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Bala. Caca kelompok siapa? Kelompok 5 bade saha? Adel. Seseng di mana? Iya. Gadis kelompok saha? Beruk. Gadis kelompok 2 kelompok hiji. 2. Beruk 5. Elak 5 bade kelompok mana? Beruk 5. Bagas kelompok 3 temen saha? Gadis, dari gini kan emang? Aku wis tugas ini. Ya, baiknya. Saenggeus babaturan unit ka kantin, gadis nyamperkeun Bagas, ngan si Bagas kaburu cengkat ngaleos keluar kelas. Gadis ngan bisa cicing nempokeun budak lalaki eta ing di kelas tuluy manehna disamperkeun babaturanna. Cie resep ka budak etanya. Ih, budak eta emang gitu sih teh. Deket jeung babaturan ngumpul. Oh, geus ratoplo lah, tapi sampean bisa bantu aku. Bantuan aja teh. Bantu aku bisa bahasa Sunda dalam 1 hari. Serius? Yalah, kumahanya jadi bingung. Aku sih harap sampean bisa bantu aku. Nya tuh mungkin ku abdi diajarkeun gadis bahasa Sunda, mungkin ditambutkan kamus bahasa Sundanya nya. Matur nuwun. Yipi, bade. Bade, di ewang. Matur nuwun.
Gadis bingung sabab can warau pisan jeung murid-murid di kelas. Ngan gadis ieu sakelompok jeung Bagas. Abdi bade nyarios kanan-kanan sadayana pada kecampur. Mangga tuh. Abdi hoyong rerencangan untuk abdi sami jeung rerencangan anu lain pada secampur. Gampang ya mah, tenang we, abdi mah mau ngegel. Tapi lamun si Bagas mah pasti nyegel. Tapi harus anjing jadi tiang nyarios enggak? Oh, gak akan lancar tapi masih ngalancarkeun. Saya tuh. Hei Bagas, atus dimulai ngejakeunna. Hei, jeung bae. Abdi nuju ngarjakeun hal-hal nu kudu abdi kerjakeun. Kan ieu tugas kelompok toh. Kok mau jeung sendiri kan harus bebarengan. Sanesna anjeun nuju ngobrol sareng nu lain. Nah, ampun kan. Ayo urang ngobrol deh. Mending ngerjain tugas kelompokna toh. Hayu tuh hari kita mangga. Ayo tuh, ayo. Akhirna ngan maranehna doan anu ngerjakeun tugas kelompok eta. Hei, tetangga sama abdi gadis. Gadis ngajakan salaman ke Bagas tapi teu dijawab. Tugas kelompok tadi can beres toh. Gimana kalau kerjainnya lewat chat? Kalau gitu boleh minta nomor HP-nya? Tanpa nyarisna naon Bagas langsung ngetikeun nomor teleponnya. Betul nuhun. Di bumi gadis langsung ngechat Bagas tujuanna jeung ngobrolkeun soal tugas sabay ngusahakeun bisa deket jeung si Bagas. Bagas langsung ngabagikeun tugas anu kudu maranehna kerjakeun. Tugas maranehna selesai tapi gadis tuluy ngirimkeun chat ka Bagas. Bagas langsung ngablokir nomor gadis. Enjingna gadis langsung ngadatangan meja Bagas. Wilujeng enjing Bagas. Oh, nomor gadis diblokir. Padahal kan gadis belum beres Gadis terus ngomong teh eren nepi ka ngadadak Bagas Tanpa nanggap. masih respon apa-apa kok. Bagas, Bagas ngomong lah. Beres ngomong. Nyebut pisan. Gadis langsung ninggalkeun Bagas nyamperkeun korsina jeung nyimpen tasna terus gadis langsung nyamperkeun babaturanna di luar kelas. Kunaon deui gadis? Manya suka geus cemberut gitu mukanya. Si Bagas tuh ngeselin pisannya. Tapi itu sih yang buat si Bagas jadi menarik toh. Aku jadi makin suka sama si Bagas. Cie. Guru entah asup deui murid-murid di kelas diajar sorangan. Sampai ngerti cara ngerjain iki. Aduh, gua teu ngerti abdi oge. Abdi itu paham materina. Sami abdi oge. Coba tanya si Bagas. Coba tanya. Bener dia kan pinter. Betul nuhun sarana. Semangat. Gadis langsung nyamperkeun meja Bagas. Bagas, bisa jauh bantuan? Mangga. Aku udah ngerti materi ini. Bisa tolong jelasin? Bisa. Serius? Kamu nanya wae abdi bisa ngarubah pikiran. Nyun telo. Bagas ngajarkeun materi anu teu acan dipika paham ku gadis aranjeunna duaan diajar bebarengan nepi ka waktu istirahat datang. Beres. Bebel, matur nuwun udah jelasin aku ini materi ini. Sami. Kalau gitu, aku ke kantin dulu ya. Sampai jangan lupa buat makan dan lupa istirahat juga. Dadah Bagas. Guru teu asup deui murid-murid diajar sorangan deui.
akhirnya murid ulih ka bumi masing-masing. Nyampe di bumi, Bagas inget ngeunaan hiji hal, anjeunna teu acan ngabuka blokirana tina nomor gadis. Bagas langsung ngabuka blokirana. Nyahoyan manehna teh atos bisa komunikasi deui jeung si Bagas, gadis langsung ngirim pesan ka si Bagas. Kimia tugas deh. Urang acan euy kumanya. Sarua orang dia acan. Cari kan mana guru? Mau santai we, orang canda. Oke, kamu tugas lagi. Banyak mana? Gas. Oke, login. Bagas, terus mengerjakan kimia. Kaca. Abi yang kelas kayak nyari. Gadis mungkin seperti nyarinya. Nah, nyari itu Abi. Saya kenalan. Tenang. Guru teh asup murid-murid kudu diajar sorangan. Bagas nyamperkeun meja gadis jeung ngaberekeun buku anu diinjemna. Punten pangajelaskeun materi yang udah di ini. Oh, nah ini toh. Nona mau di meja siapa? Kalau di meja Anjen, mau? Enggak. Anjeunna duaan diajar bebarengan nepi kabel istirahat di sada. Betul saya Abi tadi tergabung sama Ranjen. Nyatu kuna mana tuh gadis? Ranjen beri kata rampir mah sebenarnya mah mau kita acan mah kan. Abdi oke. Hari itu mah ayo tuh orang ngobrol di luar. Ya udah tuh ayo. Kita kelas balik ngirim mah. Ayo. Yuk. Iya, jadi terus deketnya di Bagas, tapi lain kepisan. Nya, tadi kita tinggalin sama di deket pisan. Kamu anjir resep kasih Bagas, Aldi dibantu sama Bade moal. Oh, seriusan? Aldi dibantu sama Bade moal. Oh, matur nuwun. Semangat pisan. Pasti bisa. Yo. Ya. Murid-murid arasup ke kelas, guru teu tiasa asup deui, murid-murid diajar sorangan nepi kabel di sada. Di bumi, pas wengi-wengi Bagas ningalian chat anjeunna sareng gadis. Pas keur ngabaca setiap chat anu aya, Bagas henteu kahaja mencet telepon. Halo, Anjen Bagas kan? Oh, mohon Bu. Abdi, ibuna gadis. Hampunten, Abdi ngangkat teleponna, masalahna gadisna bobo. Abdi tos tarang Anjen, sabab gadis pernah cerita tentang Anjen ke Abdi. Satarang ibu, Anjen orangna Sundanya. Mohon. Abdi bade ngingetan, entong gaduh perasaan naon ka gadis. Anjen duaan beda suku, Sunda sareng Jawa, kita bisa gaduh hubungan leuwih di babaturan. Hal ieu kudu dihormati. Mohon. Lamun itu Abdi tutupnya teleponna wilujeng wengi. Wengi, Bu. Enjingna gadis ningali Bagas di lorong kelas. Bagas. Gadis ngageroan Bagas, tapi Bagas henteu ngajawab. Gadis coba nyusul Bagas, tapi lain ka Bagas gancang teuing. Pas di kelas, gadis langsung nyamperkeun meja Bagas. Bagas kok dipanggil-panggil nggak jawab.
Oh iya Bagas, gadis mau minta maaf soalnya kemarin kan Bagas nelfon gadis ya, yang jawab itu penipu. Bagas langsung gugah tina korsina jeung ninggalkeun gadis. Gadis bingung sabab Bagas jadi cuek deui. Guru entah asup, murid-murid diajar sorangan. Bagas buru-buru ngabereskeun barang-barangna sabab hayang buru-buru uwi jeung sabab hayang ngahindar ti gadis, tapi lengkana dihalangan ku gadis. Bagas kenapa jadi cuek sama gadis? Emangnya Bagas marah ya sama gadis? Apa karena tadi wengi? Tadi wengi emang ibu gadis ngomong apa ke Bagas? Ibu anjeun kamari nyarios anjeun tong gaduh perasaan naon ka abdi, kusabab beda anjeun Jawa abdi Sunda. Jadi arurang teu bisa gaduh hubungan leuwih ti babaturan. Wah, Bagas percaya sama itu. Bagas percaya sama itu bukan mitos. Abdi percaya ka ibu abdi, terus alasan eta nu jadi ibu anjeun teu ngarestuan arurang. Bagas uwi ninggalkeun gadis anu masih nyerna keadaan. Nepi ka HP gadis ngageter, tetewa gadis atos dijemput. Assalamualaikum. Pas di jalan balik, Bagas kecelakaan di jalan. Kaenjinganana ketua kelas datang sareng langsung ngadeg di payun kelas ngumumkeun hiji hal. Hei, ibu abdi bade ngawartosan. Tas hiji rancangan arajeng lalu kecelakaan. Bagas, Gadis rewas jeung langsung indit keluar kelas. Gadis lompat ka lur sakola nginget-nginget kabeh kenangan anjeunna sareng Bagas. Bari lempang ka ujung lur sakola, gadis teu tiasa narima yen Bagas lalaki anu gadis pikaresep atos ninggalkeun anjeunna. Akhirna ku sabab rasa sedih anu kacida pisan, gadis milih ninggalkeun dunia ieu.